bakalna 5 jelas nu 4 samar 5 jelas 4 samar dijieun di 2 ayat si coba kumaha man cek Abu Jahal kami hayang ngadengekeun instruksi pangeran ya dengekeun nya mana nomor kahiji alla tusyriku bihi syai'a Allah ngainstruksikeun ka aranjeun kabeh dengekeun ku cili maraneh kabeh nu 5 perkara nu jelas teh nomor kahiji ulah sok ngamusikeun ka Gusti Allah saeutik ge ulah aya syirik oh sugan teh naon mah sia menyinggung aing ulah aya ngamusyrik kok bisa kos kitu sih man kunaon eta cek pangeran ieu cek pangeran deuk pangeran mah ka Allah bae ulah sok make Uza Manat Lata kan ka pangeran mah teu kadeuleu cek nya gaib pangeran mah kami ge percaya aya pangeran teh ngan atukan urang kulantaran gaib hese geus bae make nu aya heula nu kadeuleu ieu teh pangeran tuturunan kapan ti karuhun urang kadeuleu atuh tinggal disuguh bae justru etalah instruksi ti Gusti Allah nomor kahiji alla tusyriku bihi syai'a ulah musyrik nomor kedua wa bil walidaini ihsana ai asinu bil walidaini ihsana nikmat nu panggedena iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam matak dijieun nomor hiji alla tusyriku bihi syai'a nomor kedua kanikmatan teh ayana urang diayakeunna urang hakikatna ku Gusti Allah tetapi melalui hikmah sabab meunang indung bapa urang bayangkeun ku otak urang coba cek Kanjeng Nabi urang ti eueuh aya menang hikmah bapak urang totoker tengah peuting nandean indung paparahuannya beres ti kelebu sorry sia nu mana nu ti kelebu tah beres ngandung apan eta mah mawa maneh 8 bulan galibna bayangkeun ku eta naek kana puyeng naek kana ceuli tarorek naek kana irung naek kana bibir teu ngeunah dahar teu ngeunah nginum nu mantak nyana raba-raba mana nu ngeunah cak nyana neuleuh buah ngora cak nyana pasti ngeunah neuleuh cau ngora pasti cak nyana ngeunah neuleuh jambu ngora pasti ceknya nangeunah neuleuh tai ngora pasti ngeunah masa nu ngora-ngora lah eta kan diicip-icip kunaon eta aya manehan kan di jero terus 3 bulan 4 bulan rada deres mulai rada ngeunah deui dahar deuk ka mamada ge make diperhitungkeun moalah lantaran ieu keur hamil ieu keur ngandung pan eta di jero beuteung keneh geus deudeuh indung di kondangan dia itu ulah lah cek bapana emang kunaon gitu ulah iba jadi deket ya ulah deket ge emang kunaon gitu besi kumaha meureun di jero anak lain emang kumaha teu bagus kadeuleuna kunaon gitu lantaran di dewe dihareup sakumaha jelema anu melendam deuleuh di tukang geus bagusna nu jelas pan lain kitu nu jelas lain kitu deudeuh ka anak besi kaganggu dek nginum ieu ulah lantaran besi mabok di jero dek ngadahar ieu ulah besi mabok di jero dek sare dek naon ge masih diperhitungkeun di jero beuteung keneh geus diperhitungkeun ku indungna masyaallah mulai ku ari ge 9 bulan geus siap-siap dek ngalahirkeun antara 2 pae hirup jihad jana ya Allah ya Rabbi embung disesar lantaran aya lawang nu khusus nu mantak embung disesar lainna naon mahal 12 juta
sedangkan iya kan kemampuan ngan seukur 1 juta 2 juta dipaksa ku dokter kudu disesar bae. Zolim dokter, zolim dokter. Nu mesti ulah disesar mah haram disesar, sebab nyesar mah ngarusak. Alamun geus mesti terakhir kakara tuh masalah lawangna teu bisa teu mampu ngaluarkeun lantaran ieu adalah melebihi kapasitas. Sebab waktu asup nama leutik kulaun keluar jadi gede. Nah iya melebihi kapasitas. Tapi kakawasan Allah ya keluar bae. Keluar bae. Nu asup mimiti leutik, keluar gede. Masalah. Masalah tapi kok jadi pikiran ulah. Urusan kakawasan Allah tambah. Warinya ngabeten ngaheujeun borosot alhamdulillah. Anak aya langsung kunyana dipandian kumaha dukun dan semedi susuan teu meunang aya nyamuk teu meunang aya naon digebegan kunyana kaganggu sare indung teh pikir ku otak coba aduh langsung nyusu langsung nyusu meunang sababaraha peuting mah 2 nu nyusuna seuris ya mah heran aing mah nu hiji orok nu kumisan teh mah Pak. Eta. Masyaallah nu pamalingan si euneun teh ya. Cek pamalingan budak eta mah nu nyusu kumisan. Orokna bae kumisan komo bapana budak. Bayangkeun indung masyaallah terus beki gede, beki dedeh, beki nyaah, beki gede kuari terus bae diisangan, dipandian. Waduh, eta indung. Ya Allah ya Rabb. Bapakna neangan ka pabrik, neangan ka pasar, jang meuli susu, jang meuli ambet, jang meuli naon indungna ngurusan di imah. Bayangkeun indung bapak emang kumaha gitu. Ya Allah ya Rabbi. Nah, kuari geus mulai leng-oleng, kokorondangan dan lain sebagainya tetep bae. Mana sing ade budak, besi kahau. Sing ade besi kahau. Sing ade. Eta kan ku deudeuh-deudeuh anak. Sing ade konsian, emang kunaon ditu di tukang empang pan, kayak ngajebur ka empang deui. Kajenting bapana ka empang asa ulah budak. Tolol teh indungna deui ngomong. Emang kunaon gitu, bongan. Nah, pasti aya nanaon ye. Pasti aya nanaon ye. Sekali dia coba ngomong, dah, budak ulah ka empang. Ai bapana kajeun kena dijebur. Nah, emang kondang itu, tilok balik. Berarti nyandung. Ya, bebeja keur nyandung. Di mana aya lalaki bebeja nyandung? Atuh meureun mun bebeja teu diizinan sih di mana aya ginian. Ngomongna atuh lakos kitu nu tenang atuh. Mun si ngomong sok kitu, bang, tenang lo. Budak. Hese ngomong jeung nyandung mah. Teka harti gitu kurang. Berekat. Aduh. Lamun hayang nyaho jati diri urang nyandung coba ge. Hayang nyaho jati diri urang nu asli nyandung. Beres nyandung, mulai guys. Tuh, dulu setan datang. Nyaho aslina urang setan berarti. Padahal eta kiai tetep ku pamajikan di setan-setan. Tuh setan datang tuh. Eta nyaho aslina urang. Cangkilan kiai di setan-setan ku pamajikanana atuh komo tukang karung mah bae juri geledegan. Aduh geus teu kuat pokona jandung geus. Di setan-setan di juri-juri urang asli na urang kanyahoan ku ari. Oh berarti aing setan. Tah, maleureun-eureun ngomong mah maleureun-eureun 3 bacem. Hiji jeung nu dicandung moal aya anggeus-anggeusna. Ti isuk datang ka sore, datang ka isuk ge moal putus. Nomor kadua nu susah, nya nyaritakeun ka susah moal anggeus-anggeus. Nomor katilu nu gede hutang moal anggeus-anggeus. Moal aya anggeus. Anggeus-anggeus paeh bae eta geus. Nah, hiji Allah tusiku bi isya. Nomor kedua bayangkeun lantaran indung ti mimiti ngandung ngalahirkeun ngurus nyusuan dan lain sebagainya datang ka onggong-onggong dan lain sebagainya tetap deudeuh na ka anak bae deuk ka mamana ge moal anak deuk ka mamana ge kela besi anak alo anak we ya anak maka
instruksi ti Gusti Allah wabil walidaini ihsan sing boga gawe hade anjeun teh ka indung bapa ihsan kalawan hade nu nyaat ulah nyentak ka indung mah ulah marah ka indung bapa lantaran nyana nu jadi sebab ayana urang numantak ridallah fi ridal walidain ridho Allah terletak pada ridho indung bapa ridho Allah ridho indung bapa ridho Allah moal ridho Allah fi ridal walidain masyaallah. Dua nomor ketilu wala taqtulu auladakum min imlaq kalakuan nomor kahiji baheula ku parmekah teh musyrik nu mantak cek Gusti Allah alla tusyriku bihi syai'a. Nomor kadua ka indung bapa teh sogol urang Arab mah nu mantak diinstruksikeun ku Gusti Allah wa bil walidaini ihsana. Nomor katilu kalakuan urang Arab teh mun boga anak awewe teh asahina sangkilang kukumaha ge tetep bae kunyana dibungkus hirup-hirup dikubur. Atawa mun boga anak teh lantaran ieu kehidupan teh kurang pati mantap can mapan lahir deui ka dunia teh kubur besi ngabahayakeun ka harta susah nu mantak instruksi ti Gusti Allah wahai urang Arab cek Gusti Allah mat sampaikeun wala taqtulu auladakum min imlaq ulah rek ngabunuh anak kulantaran rempan sieun beusi pakir kulantaran di dieu teh aya min aja imlakin beusi pakir lain ngabunuh langsung dikubur bae kumaha kuari lamun digugurkeun beusi pakir sarua bae membunuh ngaran atawa kuari mah azlu bae azlu di azlu teh artina begitu dek keluar cai bade cabut besi anakan emang benar gitu lah can mapan dia besi pakir sarua jeung ngabunuh azlu eta. Nomor katilu ditahan ulah kena boga anak cukup 2 saja masuk kabeh lain kabeh cukup 2 emang kurang bayangkan coba orang kan hanya jadi karyawan yuk atuh kan pendapatan saya kan orang lah iya imah gecan boga ya motor gan kreditan kumaha lamun timbul anak deui ya pokoknya mah besi susah lah ka dituna tah eta kos kitu teh ngabunuh ngaran dilarang ku agama kabeh larang ku agama mun sieun pakir azlu dilarang ku agama besi pakir mah sieun besi pakir mah kemudian atuh ayeuna mah kitu komo ngabunuh langsung mah menggugurkan besi pakir haram ngabunuh sarua bae aya nu ngabunuh geus kaluar aya nu ngabunuh di jero beuteung keneh aya nu ngabunuh tibahaneun sarua lamun elatna min imlak besi pakir tetep pembunuh keneh bae ngabunuh keneh bae haram hukum. Emang na urusan rezeki kumaha kitu cek Gusti Allah nahnu narzuqukum wa iyyahum Muhammad bejakeun kepada kupar-kupar Mekah kunaon make jeung sieun pakir endahan dikubur hirup-hirup atawa diazdu dicabut teu diasupkeun ka peranakanana atawa manehanana ditahan peranakanna supaya ulah boga anak kabeh ngaranna ye nahnu narzuqukum kaula nu agung anu ngarizkian aranjeun kabeh wa iyahum jeung anak emang maneh kitu nu ngarizkian kaula nu ngarizkian urang makan kurang percaya ka Gusti Allah kurang keyakinan ka Gusti Allah. Gusti Allah ngajelaskeun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha Al-Qur'an teh tepati-pati anu lempang kumalandang di luhur bumi kecuali Allah nu bakal ngarizkian. Wari aya surat ti bupati mun maneh jadi PNS bakalna ieu aya gaji. Selon hiji sakian, selon 2 kasia, selon 3 sekian.
eselon 7 sakean emang aya kieu diayakeun bae lah pokona eselon 7 ge tah eta berbagai golongan-golongan 1 2 dan sekian guru golongan hiji sekian 2 sekian 3 sekian eta keputusan tah geus kuari diadukeun percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati ternyata percayaan keneh ka bupati padahal bupati ge menangieun Allah paeh saruanya lagi tapi kurang percayaan ka itu aduh aing mah geus beusi teu digaji dek terus bae digawe pokona beusi teu digaji rempan aing teu asup di ngaguruan wah asal dipecat aing mah ke gaji eueuh aya ti Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing sugan boga kasieun henteu teu salat atuh biasa-biasa bae tenang-tenang bae kalem-kalem bae teu puasa tenang-tenang bae tapi ku Allah dirizkian bae tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah nu mantak ipis jasa iman entek terus aya pendidikan tasawuf maksudnya supaya keyakinan ka Allah na mantep dididiklah supaya bergeser keyakinan teh ka Allah setik supaya pol ka Gusti Allah engkena boga pol ka Gusti ini berbagai bab ieu keur bab rezeki bae polkeun ka Gusti Allah mandak lamun geus bisa pol ka Gusti Allah ti eueuh ka aya nang Allah kuari aya diurus ku Allah rezeki teh ya geus ditulis memeh urang lahir geus maksum berarti kan geus aya bagianana nu bakal ka urang moal bisa ku batur nu ka batur moal bisa ku urang andai kata ku kumpulan sadunya dek menangkeun nu lain urang moal bisa nu lain jatah urang kumpulkeun jelema sadunya supaya ka urang moal bisa nu bakal lain ka urang tarik ka urang moal bisa nu bakal ka urang tahanan ku sadunya moal bisa datang bae tah supaya keyakinan kos kitu abe mantap ibadah ka Gusti Allah iyalah tasawuf ngaranna mulai urang boga keyakinan ka Gusti Allah geus aing mah dagang moal tani moal deuk ka Allah bae aya teu masalah aya sesuai mah jeung kelas teu masalah ngan aya teu sesuai jeung kelas ulah cek pamajikanana Kak pan teu ka warung lah ka Allah bae pasrah ngojek atuh Kak ngojek ge sarua teu kurang pasrah ka Allah pasrah we ka Allah capoe dua poe Kak ya urang teu dahar geus kumaha Allah bae kieu bae tuh Kak aya geus kos kieu urusanana kakak-kakak tuh ka Allah kula mah deuk balik itu ulah balik bang mangkudan atuh aing butuh pangkasia tuh aing dibutuhkeun cek nyana aya di Paraban teu eta aya Paraban urusan Allah aya butuh urusan aing puyeng cek nyana ieu kakak kita kudu ngaji dek nasawuf dek norekat kudu ngaji lamun teu ngaji cilaka aya pendidikan khusus supaya mantep keyakinan urang mun nyaritakeun keyakinan loba macam-macam ieu mah carita nu luhur Abu Yazid al-Bistami lepas kutubul aulia ngan memehna nyana zuhud geus jadi raja zuhud kapanggihlah jeung Ma'rufil Qurhi Assalamualaikum salam maneh datang ka mana ka zuhudan maneh cek Ma'rufil Qurhi cek Abu Yazid kieu kula mah zuhud teh coba tanpa ayat terbersit di hati ngahayang-hayang boh usaha boh tani terhadap dunia bagus aya bae di dahar eueuh bae sobar eta kitu kula mah sakitu cek Ma'rufil Qurhi anjing kula ge kos kitu amboh cak Abu Yazid anjing kos itu di negara kulama aya bae di dahar eueuh bae nyada sabar paling ngelel tah anjing kos kitu berarti maneh mah zuhud ka karang ke kos anjing ya Allah atuh kudu kumaha kieu nu hebat ulah hayang kana dunya
di mana aya bikin kebatur di mana sabar atuh pae cekena ya berarti can kuat maneh tah jadi Ki Abu Yazid al-Bistami jeung Ki Marupil Qurhi eleh luhur dina zuhudna ku Marupil Qurhi lantaran cek Marupil Qurhi aya zuhud nu asli makos itu aya urang sakadar icip-icip bae sesana bikin ulah datang ka diendekeun di imah sabar dek sabara poe bae paeh geus bagian ti Gusti Allah kuat teu maneh kitu lamun made teu kuat cara tadi aya di dahar sabar aya mah di dahar sakayang eta mah anjing ambo cek Abu Yazid al-Bistami taat kula ka anjeun ngaguru nu mantep tak kurang lamun ka Baghdad aya kuburan Abu Yazid al-Bistami Marupil Qurhi mah misah Junaidil Babagis Sisri Sikti ngahiji gedinya Abu Bakar Shibli misah ka Baghdad jadi kabayang kuburan kutubul aulia Masya Allah aya deui jelema ibadah ka Gusti Allah lepas tina segala dunia sapoe di gunung bae 2 poe 3 poe geus mulai rada kaluar kesang tis 4 poe geus leuleus geus kicep 5 poe geus rada ngalungsar ngadoa Gusti pancena jak Gusti mun yakin bakal dirizkian pancan aya nu mawakeun keneh bae cak Gusti Allah eta siapa ibadah zuhud yang anu mawakeun tolol ulah piceun eta piceun teu geus aya nu mawakeun mulai ka 7 poe geus leuleus jasa ngadoa deui Gusti abdi mah teu hayang dibawakeun ku makhluk kaengge dibere langsung bae ku Gusti cek ya mun sangu-sangu mun roti-roti langsung di Gusti ulah make makhluk mah enggak saya kadalapan teh can aya keneh pandang telat amat cenah kaburu paeh hasan aya Gusti ka 9 poe ngadoa bari ngedeng Gusti iya ka makhluk mah dengan ka Gusti mah pandang nyantel terus ieu mah geus teu daya teu upaya ieu mah abdi mah ieu asana sapoe ieu ku Gusti teu dikiriman abdi mah paeh tapi kumaha Gusti bae endahan kieu ilhamna ti Gusti tek rizki maneh poe ieu aya ngan maneh kudu ka kota leupangna geus teu kuat deuleu ku maneh kaluhur di deuleu tuh geus dibukakeun kasak berarti di deuleu di Lauhil Mahfuz bener rizkina aya di kota bakal nu mere ngan nyana kudu ka kota lain ti kamari ada aya keneh tanah enggak cek itu kuatnya saya kulantaran tulisan ada di kota ya nyana ngorandang ke kota ngorandang ke kota datang oge ka kota sejuk di kota dia bener teu kebal teh aya nu mere sangu sapiring cai na sagelas gegeran di inum di dahar itu seger alhamdulillah ngadoa Gusti pan Gusti mah maha kawasa atuh endek kadatangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek ieu make kudu ka kota keneh bae haju eta make leungeun manusia tah abdi nu teu resepna mah aya langsung ti Gusti gedebug kitu tah mun roti-roti bug ka handap emang pikiran urang ge kos karar itu eta pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh kos kitu cek Gusti Allah dimana encan wajar jadi wali aing ku ari mah ulah waka zuzuhudan ka leuweung cek ngana maning mondok heula bae santren tangan kiai can kailmuan ku sia ilhamna maksudna kos kitu teh ulah waka kholwa ka gunung ka leuweung lantaran ilmu kurang moal saimbang ke lain jadi wali nyikung sia ayeuna neangan heula guru neangan nyana guru kebenaran eta lah di antara dua Bu Yazid al-Bistami Syekh Marupil Qurhi jadi ngaguru deui tah teu bisa nu bodoh mah di bawah zuhud teh teu bisa nu bodoh mah
pan ari anu pinter bah rezeki mah geus dibagi ieu kekilitrikan mah kekilitrikan lain tetep jatuh ai lain encan wayah mah tetep teu bisa boro-boro jauh nu geus di bibir ge ai lain bagian urang mah kapan ku kotok jago dipacok sok tinggal urang mah naleungkeun ye sia geus di bibir aing dah kan urang keur ngadahar jagong aya kotok jalak eta mah percis teh mah ongkos calo duit mentaan ku babaturan set atuh lain milik ulah motor lain milik urang dibawa ku pamalingan nah ige supaya teger dina ilmu urusan kazuhudan masantren heula mantak moal bisa jelema diangkat jadi wali lamun teu masantren moal bae kan jadi kumaha kajeun teuing nya di Trisakti di UGM misalna yeuh kuliah mun selain kuliah de kuliah lah pokona geus di mana tuh di IAIN misalnya terus mal bisa lain jurusan kawalian tambah hanya ilmiah yang praktek lah kudu di pondok pesantren jurusan ilmu kawalian sakola tetap kudu mondok ya bisa enak guru kaditu kaki warupil kurhi orang datang cek Syekh Marupil Qori ahli zuhud bantak datang ka dia aduh aing nanon encen ge ngaguru geus disebut bantak aing sia di leuweungnya hampir paehnya sia ngadoana teu beres bisa kanyahoan abdi ngadoa teu beres Allah bebeja ka aing amoh sakitu luhur abad sih parah urusan ada jeung Gusti Allah amoh murikak bulunya lagi degak bu tapi tetap can percaya cakena mainnya Allah ngobrol jeung nyana urang lamun nyaritakeun kawalian teh kos kitu jadi kadang-kadang hayang seuri kadang-kadang eta pendidikan apa kitu can percaya coba aing deuk mempercayakeun aku supaya aing yakin ternyata di luar gegerentesan beta kos gitu tah. Oh, cek sama dogeun teu percaya ka aing. Murid. Berangkat. Ayo. Deuk ka mana? Ngayakinkeun, sia teu yakin ka aing kan? Pan kanyahoan. Wah, beuki sieun bae. Ayo. Deuk ka mana? Ayo tuturkeun. Sok loba omong ulah mata tanya. Ayo aing boga babaturan. Datang ka ieu mah babaturan. Wow, sono. Biasa adu tangkep lah. Atuh. Kadatangan ku Ki Marupil Qori poharja. Cali. Terus dibagiakeun cai, kopi dan lain sebagainya. Ulah apa?